lamun cenah bener teh mah asa kareung amatnya ih. Beneran aya emak-emak di dieu yeuh lobaan yeuh arek nanyakeun ah. Jah, bener lain di kampung sabelah aya nu ngajuru di jero kubur. Sia eta berita ti mana mun unuk baduai aing ngomong teh. Bener lain cek batur mah caritaan lah kitu. Teu nyararaha. Cek saha kareung amat. Mak. Aya naon? Bener lain di kampung sabelah aya berita kitu kieu. Kitu naon maksudna? Eta mah anu ngajuru di jero kubur. Kalau ngomong padu wae ih. Nya aya bubar eta mah teh jelas. Satu, dua, satu, dua, tiga. Ingatkan deh jadi supaya asak ya kamu. Aing mana keur naon? Ke latihan, Mang. Sia latihan sorangan wae ajarkeun atuh aing ge bisa. Kade. Yuk. Oh. Yuk. Aduh. Ajarkeun naon, Mang? Diajarkeun aing silat banyak ajarkeun lumba-lumba. Aing masalah ngajarkeun mah gampang ing keweh. Nah, Aing ngomong-ngomong sia ngadenge teh kabar di kampung sabelah. kabarna? Aing mah ngadenge kieu cenah aya nu ngajuruna jero kuburan. Lain meureun, ih mana deket kuburan, didinya salah info. Aing ngadengena mah kitu sih. Enya lahirkeun di kuburan. Justru eta aing ngadenge ti ibu-ibu ge kararitu. Bener. Aisyah tumben ngelatih sorangan. Hah? Biasanya jeung barudak. Enggak tadi yang capek. Dah. Kena raon di dieu. Tah kebenaran si aya semake tah. Aya naon ieu teh aya naon. Hanya kon semake bener. Benar tuh, Mang. Heueuh bener aing ngadenge ibu-ibu ngaromong kitu. Men bener-bener wae emang naon di Pan sini. aing ge teh nyaho. Iya. Anu iya lahir di kuburan cenah tuh. Beranak dalam kubur eta bener apa? Kamu aing Kamu ah. Anu bener ya. Cint, manis ngadenge can berita kamu sebelah. Wajar anu ngalahirkeun di dalam kubur. Ya bener mah. Kita tong gitu arek maghrib ya. Barudak arek kamarana magrib. Arek ka ditu, kunaon mak? Baralik geus magrib. Emang aya naon? Pokona mah balik. Mak, ari eta teh bener gak sih? Gosip anu keur beredar teh di dieu. Sigana mah aing ngadenge di jama. Atuh urang mah da asa aneh, teh nyaho teh? Coba we teh payet ke tukang matompel ya. Matompel. Matompel kan tukang buru beranak eta. Mana pasti nyahoeun. Apalen mah nama. Apal gerak mana nama. Net ini saya ka mana? Ka di warung, ka di heula. Heuh. Lain sia ulah ka jauh-jauh teh. Sia gitu ajuring. Kajian aing mah teh sieun kena jurig. Pan keung eta ka ditu teh keung. Kita teh keung aing mah jelema ieu. Neng, mau kemana? Capek ya? Bener teh tanya ibu-ibunya. Nah, ini ngomongin gitu wae. Ya tuh aing ngadenge gosipna kitu atuh da. Gosip iya tuh. Ente nyaho di mana eta? Pan eta di kampung sabelah pan eta mah. Kejadianna. Heeh. Pan eta sabelah kampung ente mah Iya, si Mak Tompel ya nih. Emang bener sih. Kumaha Mak man kai mana? bisa jadi mendingan orang ka Imam Tompel. Ayo tuh. Ayo. Ya. Jalan ka Tompel teh kieu. Urang enak mah
hayang ngabuktikeun hungkul ieu gosip geus di dieu soalnya. Emang kudu dibuktikan cuman Ieu imah mah tompel ge di mana? Belah mana? Pan jauh keneh meureun di sawah. keung gitu. Tuh aing merinding deui atas. Ieu satu aing ge sieun ieu. Ih, si Mana Kang? Tah denges ya suara. eta suara naon eta? Setan pan. Ih, si aing ge sia mah. Sia di bejaan hararese. Pan Cek aing aing mah mah hayang ngabuktikeun hungkul Tuh eta kayak gosip mama mah. tompel teh kieu hungkul tuh. Menjelma aku aing di sikat ieu. Kok lari Kang? Aduh. Tuh, kan aing Kot doang. Sia mantep. Ih, coba Sia mantep. Aingnya tuh para rasuh. Ngompol ya Kang. Tuh kan. Gampret aya deui wae. Ieu si Jai. Aduh si penyuka mana ieu aing. Sorangan kieu. Aing. Sorang Nyari siapa sia deui Kang? sia deui. Anjing. Salah. Ya si Jai jeung si Mate ka mana ieu? Kang. Jurig. Salah. Punten. Kemarahan teh budak dua. Ampun Neng Kunti, ampun. Ampun Neng Kunti. Ampun. Sia ka mana? Sia ka mana? Serem parah. Aing tuh ilik nepi ka ngompol kieu sia mah. Geus enak mah. Ma tompel mana? Itu tuh yang mama tompel tuh. Cai budak. Ya udah. Aing geura Aing geus lulus aing hayang minum coba ya. Aduh, ieu. Hirup sorangan kieu. Ah, ieu mah. Bengong. Assalamualaikum. Kumaha? Waalaikumsalam. Kenal, Mak? Terus gogoleran be ieu. Aduh, Mak. Si Marana. Ih, Mas ngajar ka dieu, Mak. ngajar ka dieu. Saha nu ngalahirkeun atuh puting-puting kieu? Oh, Mak, nu ngalahirkeun. Atuh kunaon? Ieu mah rek nanya we. Tuh, hayek nanya, Mak. Geus diuk. Sampai Mak cai-cai atuh, Mak. Keboga cai-cai acan, mak mah. Anjing pantat tadi, Mak. Mak belah dituan atuh, Mak. Coba teh tanya teh. Tanya tuh baik, Bang. Ieu diuk. Wahyu penyot dah. Diukna nyilang kieu kos nu arek main gapleh ieu. Kumaha deui atuh geus aya anak ieu meureun si Mai mana? Bedai sih teh. Tanya. Oke, sia we nu ngomong dah. Iya, yang bisa ngerti. Iya, ini capek ya. Geus geura balik. Kunaon ieu kunaon? Iya, cenah mah ibu-ibu di ditu teh ngagosipkeun Geus rame mah Geus di kampung rame. sabulah mah. masalah beranak dalam kubur. Aya nu ngajuru na jero kubur. Kuburan. Bener Ieu teh beta. bener apa henteu? Saha eta nu ngomong kitu? Mak Ijah tah. Mimitina nu ngomong. Ah, sok didenge ibu-ibu gosip. Jadi eta Jadi berita bener apa lain? bohong. Atuh lain beranak dalam kubur meureunan. Terus naon, Pak? Eta imahna teh sisieun kuburan. Eta teh nu boga imah ngalahirkeun. Eta mah Ijah. Ijah. Naon ieu? Astagfirullah. Mak. Eta, Naon? Mak, eta mah. Oh. Bukan Mak, ieu si Jai. Eta mah incu emak. Ah, incu. Incu. Mak. Emang naon saha? Kurang teh kunti. Neng, adieu. Tah, incu emak. Nu bener incu mah Eta coba. naon geuning kikituan?
dah tiris. Aduh, si Neng, orang malu lumpan tadi tepi ka ngompo-ngompo tuh jeung Mang Penyu. Tuh pakai ngompol, kolot-kolot. Da sieun mak kunti. Dari akangnya lulumpatan. Heeh. Atuh neng deui kikituan, na kebon deui. Nah, geus saya nama kitu caritana. Moal aya anu beranak dalam kubur. Jadi mah. eueuh. Eueuh, eta mah kur gosip. Oh, Maija ieu benar, baik. Mah benar. Balik kana mah. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Salaman ulah teu sopan. Oh, siapa teu sopan sia, aduh. Ya, Ya, Mak. Mak. Neng, ke jero ayo.